Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing murid-murid sadayana di kelas 4 kumaha daramang. Alhamdulillah upami damang. Ayeuna tepang deui sareng Ibu Abila dina pangajaran basa Sunda di kelas 4. Tah sate acan urang kawitan pangajaran dinten ieu. Yuk urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten ieu urang masih neraskeun dina pangajaran hiji. Dina materi mikaweruh rarangken dikeun sareng ngagunakeun rarangken hareup di. Tah arti kata rarangken dalam Kamus Sunda Indonesia artinya adalah imbuhan atau sisipan, ya, bisa disimpan di awal dan di akhir kata. Contohnya seperti ini: anter, dianterkeun; adu, diadukeun; bersih, diberesihkeun. Nah, jadi kata-kata anter, adu, sareng bersih saatos ditambihan ku rarangken di sarengkeun robih artina janten dianterkeun, diadukeun, diberesihkeun. Hartosna janten kata kerja nya anu dilakukeun. Ayeuna yuk urang tingali contoh kalimah anu make rarangken dikeun atawa dikan. Nomor hiji, ajak. Dani ajak ku Dodo. Satos ditambihan rarangken di sarengkan janten Dani diajakan ku Dodo. Nu kaduana, Adenia anter balik ku Aa Jajat. Saatos ditambihan ku rarangken dikeun janten Adenia dianterkeun balik ku Aa Jajat. Kitu oge nu nomor 3, langlayangan apung ku Marwan. Janten langlayangan diapungkeun ku Marwan. Tah kumaha? Geus ngartos sadayana? Pasti biasanya. Ayeuna urang lajengkeun kanu bagian B, ngagunakeun rarangken hareup di, ya, atau menggunakan kalimat imbuhan di awal kalimat, ya. Rarangken hareup di dina kalimah gunana pikeun ngawangun kecap pagawean, ya, atau menjadi kata kerja. Contoh, baju berubah jadi di baju. Yang tadinya hanya baju saja, kata benda, menjadi kata kerja, yaitu di baju atau sedang memakai baju. Begitu juga bawa, dibawa, pasihan, dipasihan. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana? Sudah paham semuanya anak-anakku? Alhamdulillah ya kalau sudah. Nah, kalau sudah paham, mari kita berlatih membuat kalimatnya. Nomor 1, Agus keur di baju heula. Agus sedang memakai baju dulu. Nomor 2, buku dibawa ku Aceng. Bukunya sedang dibawa oleh Aceng. Dan yang ketiga, Ade dipasihan kue ku ibu. Ade diberi kue oleh ibu. Nah, seperti ini contoh kalimahnya. Mudah bukan? Nah, anak-anakku semuanya, bagaimana? Sudah mengerti bagaimana caranya membuat satu kalimat mikawaruh rarangken dikeun dengan mendapatkan imbuhan kata di dan keun, dan
membuat kalimat dengan menggunakan rangkaian huruf di atau membuat kalimat dengan menggunakan imbuhan di awal kalimat. Pasti semuanya sudah bisa ya. Alhamdulillah kalau sudah bisa. Sampai di sini dulu materi perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.